Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu kapati-pati urang nyiptakeun jin jeung manusia tayalian angin supaya maranehna nyembah ka urang. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yajdadu imanan ma'a imanihim. Gusti Allah teh zat anu nurunkeun katenangan ka hate-hate jalma iman sangkan narambah keimanana. Eta ayat-ayat tadi lai duduhkeun kana tujuan, tapi eta mah hikmah. Contoh hikmah kieu. Hiji mangsa urang indit ka pasar, tujuanna rek balanja. Ari pek teh kapanggih jeung hiji jalma anu geus lila teu kapanggih. Tah eta kapanggihna teh ngaranna hikmah. Sampai urang ngomong kieu, alhamdulillah geuningnya aya hikmahna indit ka pasar teh. Contona deui, hiji budak bujangan indit ka lembur barayana, tujuanna ziarah. Ari pek teh di imah barayana aya mojang tatanggana eta baraya upamana. Ari pek teh duka kumaha mimitina budak ngoratea tangtuna leuwih celakan dina ieu masalah. Da akhirna eta bujangan teh kantung tipung katambang beas ka eta mojang tea. Cek eta bujangan, alhamdulillah geuning aya hikmahna ngoloyong ka baraya teh keur mah uing teh seuseut payu di lembur mah. Naha ari ieu ujug-ujug kiriwil bae cek nu nguseup tea mah. Banding eta mojang teh teu nyahueun modalna meureun. Tah tina dua contoh eta ku urang kapaham bedana ngaran tujuan jeung hikmah. Ari tujuan mah anu ngahudangkeun urang kana indit ka pasar nyaeta balanja. Ari panggih jeung eta jalma mah apan teu aya tujuan ti imahna, tapi ieu ngan sakadar beda tujuan jeung hikmah nisbat di urang bangsa manusia. Henteu dipisan-pisan hikmah di Allah sarua jeung hikmah di bangsa manusia. Sabab piraku atawa pamohalan Gusti Allah ngadamel jin jeung manusia teu uninga kana hikmahna. Sakali deui panulis ngagambarkeun tujuan beda jeung hikmah teh ngan sakadar supaya kaharti ku anu can ngarti. Kasimpulan tina bedana Gusti Allah jeung makhluk dina sifat-sifatna nyaeta contona Gusti Allah Ta'ala persifatan hayat, manusia oge persifatan hayat. Tapi hayatna Allah jeung hayatna manusia eta beda. Hirupna manusia sabab roh, hirupna Allah lain ku roh, jeung deui hayatna Allah teu aya mimitina, teu aya tungtungna. Ari hirupna manusia aya mimitina, aya tungtungna. Contona deui Gusti Allah persifatan ilmu. Manusia oge persifatan ilmu. Ari ilmu manusia mah hasil tina ikhtiar bari anyar. Ari ilmu na Gusti Allah mah lain menang ngasab jeung teu aya mimitina jeung saterusna. Bari ieu bahasan yen ilmu Allah, hayatna Allah teu aya mimitina, insyaallah bakal dibahas di hareup.